A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah alam bimaradillah qad ja'akum yaki teman-teman takakum insaraka barasulun apa utusan minan pusikum kang tetep saking pirang-pirang awak sira kabeh minkum tegese saking sira kabeh rasulun ta Muhammadun nyatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anitum kang sangat syadidun tegese kang sangat alaihi hingga tas rasul ma'anitum apa barang kang masyakat sira kabeh abdukum tegese kamasyakatan sira kabeh masyakatukum tegese kamasyakatan sira kabeh wa liqaukum lan nemu sira kabeh al makula ingkang yang sengiti harisun alaikum turgang gasang salmi ngatas sira kabeh anta tadu cinta oleh pituduh sira kabeh bil mukminina kalawan longkang mukmin kabeh raufur turgang banget ulah syadidur rahmat tegese kang sangat ulah sarahim mundur kang asiri lahum kang ngarepakeun ya rasul lahum kada mu'minina al-ghaira in becik fa in tawallaw makalamun ya nas anil imani bika saking imankeun kalawan sira pakul maka ngucap sira Muhammad hasbiyallahu ta kang nyukupi ingsun kafiyat tegese kang nyukupi ingsun iku Allah la ilaha illahu kang ora pangeran iku maujud angin huwa Allah alaihi atas Allah balaka tawakkaltu masrakan insun bi kalawan Allah wa zikulan ngamandal insun tegese ngumandal insun la bi ora kalawan lian Allah walaluti Allah rabbul arsyiku pangeran arasal kursi tegese kursi al-azim kang aku khosahunang tuken ya Allahu ing arsy biziki kalawan dan tutur li annahu azamul makhluqat kadasatuhu ya arsy tukang luwi agung-agung sakeh kang den damel wa rawal hakim fil mustadrak lan ngariwayatkeun sapa Imam Hakim ing dalam kitab Mustadrak an Ubay bin saking ki Ubay kang putanang ki bab kaam kala le ngucap ya Ubay cakula pada akhiru ayatin nazalat utawi akhir ayat kang tumurun ya ayat iku laqad ja'akum rasulun ila akhir surat tugakeun sirat kamari akhir surat kamari akhir surat ayat terakhir di surah Taubah ayatna ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz al ayat
ieu aya teh khitab khusus kafara orang Arab. Orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi, kelahiranana turunanana sakaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah. Tetapi aya teu meunang hidayah mah hese tetep. Urang nu jauh jarak tempuh anu jauh, jarak masa anu lila, tetapi urang dibere hidayah ku Gusti Allah teu ka Kangjeng, teu apal tempat lahirna, tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal teh iman teh, ya Allah ya Rabb. Tinggal mempertahankan iman, keyakinan sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ke alam barzakh. Teu rugi, teu cangcaya urang paeh mawa keyakinan iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan eta, kajian teh ditembak. Enggeus, kajian ditembak, dibunuh, dikumaha. Allah Muhammad, iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi. Salam. Ya Allah, ya Rabb. Tapi lamun urang ditilik kuari, Saki informasi geus poharana. Neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik ambalaya, tapi itu diberi hidayah mah hese nu mantak peperangan multinasional Baghdad genjleng negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein. Gua mah inget kan lain rek nyaritakeun peperangan, andek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad, itulah perang. Begitu Gus Dur ditanya, bagaimana Gus tentang perang Baghdad? Ngapain kita bicara Baghdad? Udah nggak usah diikuti, bicara kita aja negara Indonesia. Sampai mati kamu tidak akan ngerti. Paham orang tentang Baghdad, Pak. Nu ngerti cuman Gus Dur. Moal keotakan cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge bae geus. Dagang jengkol bae geus. Geus sasawi dagangkeun ka dieu kabeh. Lain ukuran otak sia nyaritakeun Baghdad batu. Beuh, mang Saddam Hussein jelema leutik. Oyag negara kabeh. Nu ngalawanana ge multinasional Inggris, Prancis, Amerika. Lain lalangan Jerman. Milu kabeh. Lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna. Kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa, dihantem lagi ku lobaan. Menang teh nu lobaan can sebab naon nu dipake ka hayang kumanehna kilang minyak dibom lagi ku urang Irak sorang. Per detik ieu naon meunangna hanya menduduki urang Irak lagi di dieu teh gigideug bae. Negara-negara aing diusir deui sia ku aing. Aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga Asia. Emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman, teu nyaman. Urang Irak mah kajen teuing paeh moal ditinggalkeun ku aing negara aing. Naon bebeunanganna? Teu bebeunangan, nu deuk dibasalahkeun naon kuari? Nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam. Pada detik ribuan tentara nu asup Islam. Urang dikaburkeun teu meunang nyaho. Nu potong leungeunna, nu eueuh ceelian, nu eueuh mataan, anu tanpa daksa teu bisa leumpang ku ari di Amerika ribuan jelema asup Islam. Saddam Hussein wasilahna. Urang mah kan teu nyaho informasi nu sabenerna. Kula ge jawab teh ti almarhum almarhum Gus Dur. Udah, kula nyaritakeun Baghdad saya, pagawean urang bae cenah. Moal kaotakan busia. Ye, sakolahan teu daun teu nyaritakeun Baghdad.
Ulah gitu Gus, itu kayak resep bae. Tapi emang gua Baghdad bah negara 1001 malam. Emang kumaha sabaran nabi anu diturunkan di dinya. Lain sembarangan negara teman, negara kuno. Amerika negara anyar, Inggris negara anyar, kalawan negara kuno. Menang teh gan sakadar di mata dan mengklaim hasilnya datang ke kuari. Ralang sadar hutang teh gara-gara membabi buta ngelawan Baghdad. Baghdad nanti iya tokoh Baghdad tiba heula timimiti khalifah kahiji, khalifah kedua, dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein. Nah naon gitu ngaranna waliun min auliyaillah. Oh ya negara kabeh ku Saddam mah kumisna bisa gede bisa leutik Saddam. Lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh di satu sisi orang resep, di satu sisi orang sieun kan. Aing neuleunya na eta aing resep aya tapi sieun aya. Sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu. Komo jeung jelemana. Tentara Amerika di dieu doang grup emang kumaha gitu. Teu diberitakeun kan kitu-kitu nama. Kaistimewaan jeung kemaziahanana sabaraha orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah mau bisa. Ya di Indonesia bae ge sabaraha orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge. Teu gara-gara cara Saddam teh gitu. Tuh ya Allah ya Rabb. Nah, ieu keur carita hidayah melalui peperangan. Ternyata hidayah didapat melalui peperangan. Ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain. Hese teh menyaritakeun anak lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad aya satu dakwah anu urang teu nyaho. Anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam, selesaikah ya Allah tugas saya, selesaikah ya Allah tugas saya. Andai kata belum saya siap, andai kata selesai nyanggahkeun abdi ka Gusti. Batur mah perang datang kaos gitu, henteu perlu menang jeung eleh, tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamnya. Hasilna sabaraha ribu jelema anu asup Islam. Hasilna urusan kilang minyak bom cak Saddam Hussein. Eta mah nu pangeran, kurang ulah punya ulah. Tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam. Wah. Hah? Naon yang urang. Bingung kan Amerika. Urang kaditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan negara acak-acakan, tapi orang Irak bangunna tenang teu bermasalah. Junaidil Baghdadi aya di Baghdad, Abu Bakar Shibli aya di Baghdad, Syekh Sri Sikti aya di Baghdad, Syekh Marufil Qurhi aya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad. Tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh. Tenang orang Baghdad bah. Iya itu per detik ieu apakah kacau orang Baghdad. Ketika ya orang Amerika geus deuk siapa orang Baghdad asal dari orang Amerika geus ih ngeunteu di berita-berita negara 1001 malam Baghdad. Deh, pokoknya mah urang-urang menyaritakeun Uzbekistan jeung Baghdad sejarah sufi. Pertama Uzbekistan namakeun Baghdad. Tinggali di perguruan persupian. Lamun encan ka Uzbekistan, can selesai. Setelah selesai di Uzbekistan, mesti Baghdad namakeunana. Teu kadeuleu ku zahir ku mata zahir, per detik ieu masih kan. Perguruan sufi teh seperti eta. Namun encan ka Uzbekistan can kapanggih jeung guru-guru sufi Uzbekistan can selesai sufi mah. Ketika geus selesai doktrin-doktrin tamatkeun ke Baghdad. Tanyakeun coba ge ka jelema ngarti dua negara Uzbekistan Baghdad, Uzbekistan Baghdad, dua eta mah perguruan sufi internasional. Enggas lamun encan makekeun ka didinya badak masalah perang hanya sebatas
urusan dunia pahit dan hidup, titik. Henteu perang ge sarua bae, hidup dan mati. Kesulitan orang Baghdad, kuari Amerika nggak bangun, orang Baghdad geus kieu bae. Bangun ku sia emang aing ridho teu. Sakedeung deui perang deui jeung aing sia. Orang Baghdad mah geus kitu, saya diciptakan untuk perang. Indonesia lain, kita diciptakan untuk korupsi. Jangan tinggalkan korupsi sampai mati, bawa mati. Dia tuh sabodo sia. Aing mah dongeng doang ja. Korupsi teh naon teu. Jeuh aing mah korupsi na mana. Aing kira mun aya mah tunduk sarua. Ja aing bangsa Indonesia. Sial, sia nu sial. Iya. Iya bentar ceritakan peperangan anak capek mengikuti orang. Wow, tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali ku bangsa sufi-sufi, ku ulama-ulama. Ieu jebolan-jebolan Baghdad do pararuat di mancanagara teh Baghdad kajen ku kumaha ge matak dihancurkeun ge ku Amerika. Aya kekuatan anu terselubung, aya kekuatan anu gaib, aya kekuatan anu sulit dicaritakeunana. Bom Baghdad dibom, tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam. Masya Allah karim. Eta ngadoana ge kan Saddam geus gitu. Selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah? Bukan untuk menang dan kalah, tapi dakwah saya selesai apa belum? Kula lamun maca doa Saddam Hussein geus gitu teh sedih kadang-kadang. Naon sedihna? Henteu rek nyaritakeun menang jeung eleh. Tugas saya selesai apa belum? Etalah keistimewaan Saddam Hussein. Oh, diabadikan, bongkar kubulan Saddam, senyum Saddam. Ya Allah ya Rabb, anu geus dibunuh Saddam teh. Lawan kitu karena setrum saya kapayahna. Saddam disetrum supaya ngomong tetap Allah jadi dicaritakeun. Setrum deui Saddam di dia Allah ingat ke Hajjaj baheula. Allah selesai sudah ya Allah tugas saya. Tek hai bikeun kubur gali setelah 1 tahun gede abadikeun senyum seungit caririk sa Baghdad kabeh. Henteu rek caritakeun naon ada caritakeun teh hidayah bangsa Baghdad, hidayah bangsa kafir nu asup Islam na kudu melalui peperangan da kumaha atuh jakos kitu hidayah. Di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina nu berhasil teu daek ya asup Islam, tapi begitu dibere susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah. Sabaraha encek anu asup Islam di urang ku susah. Ayo geura anu kamari di demo gubernur Jakarta saha? Batur Siap. Eta Ahok tah di demo kan ku kabehanda. Nah, ieu kan diperkirakan deuk asup Islam ayeuna. Deuk asup Islam. Ahok teh eta kuari teh. Wallahu a'lam menang hidayah ti mana kakarak deuk. Tuh, tapi lamun kejadiannya asup Islam, wallahu a'lam. Iyalah rahasia Allah. Kamari sandeg-degen henteu deui. Kuari radahan ente mancan nyaho kan kuari perkembangan Ahok. Ya, tinggalin zaman sia mah tuh. Ya, mengikuti corona bae corona. Ahok ikuti ku sia. Ya, hampir kuari teh deuk asup Islam. Ya, perkembangan politik teh ulah leleluarna doang. Jerona keur kumaha ieu nagara teh sampaikeun duit aya naon nih di jero teh. Kekacauan dan lain sebagainya. Eta mah urusan lah. Tapi ieu teh di jero da aya naon yeuh. Menteri ieu dan di jero teh keur rupa sini. Pancen kieu emang usah ka ditu lelebang sia. Udakeun aing segala naon. Tah make jas teh eta aing eta. Di mana cenah kieu eta keur nikahkeun teh. Siapa teh nyaho urusanana. Teh nyaho aing mah kedelu beungeut na bae teh nyaho kaler kidul siapa. Nah, geus aing resep ya ngajen nunggu geus resep.
jeung nu barodo ki resep guys urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah penting salamat bener teh daripada nu palinter kabalinger guys informasi setik-setik we ulah loba informasina sakitu bae heula ke minggu hareup lain deui ge aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit bos Indonesia terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman tidinya jadi gering diimpus kieu bos Indonesia nah nyana terus non ngaranna ngagerokeun pamajikan jeung anakna muncak ngomong urang mah ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam. Cek anaknya jangan bah. Enggak, kamu juga harus masuk Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam. Saksikan oleh kamu sekalian. Bapak mau baca 2 kalimat syahadat. Beres baca 2 kalimat syahadat, menang 1 jam mati. Di dunia sugi, di akhirat ke sorga. Senep urang eta kusna. Cek nafsu urang tapi kan rahasia Allah eta Masya Allah karim pohara jasa perang Palestina ya perang Palestina dati itu ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun kena tembakan muslim masuk rumah sakit kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese. Ya Allah ya Rabbi hidayah. Menang 2 poe lah ka panggih Kangjeng Nabi. Kamu kenapa muncak bahasa urang mah? Saya sakit. Sakit kenapa? Sakit tertembak. Oleh siapa kamu tertembak? Oleh pasukan muslimin. Beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir. Emang kenapa? Orang muslim itu tidak ada kejahatan. Ini siapa? Saya ini yang dibanggakan dan diimani oleh orang-orang muslim yang bernama Muhammad ya iya langsung pelukan dina ngimpina langsung masuk Islam dina ngimpina ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut tembakan sat hudang cager langsung nyana baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dokter kaget ina naona ya Allah ya Rabbi wah sudahlah keluar la ilaha illallah la ilaha illallahan hampir ditembak di rumah sakit jangan coba biarkan kita tanya dulu ada apa gitu ditanya seperti apa dibukukan kukula boleh bacakan bukukan bahasa Inggris masalahnya ya Allah ya iman cerita naon lain cerita naon hidayah datang teh melalui impian lu tadi melalui penyakit tadi melalui perang maha kawasa Allah tetap urusan Allah hidayah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi paman sorangan anu urusan Kangjeng deudeuheun nyaheun Kangjeng Nabi kajeun mang kumaha ge ke kukula dibela di hadapan Allah lu penting emang iman ka Allah iman ka kaula teu cek emang ya Allah bener sorangan nu dipake ka dedekunya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah nah ieu marek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah dilahirkan di Mekah digedekan di Mekah diutus di Mekah khusus ke para orang Arab anu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng anu apal diutusnya sebagai Rasulullah Kangjeng turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ke Madinah urang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qobilat aya naon cek Kangjeng kami mah eueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad cinta kami ka dedeh kami jeung ka resep kami teh geus lila ka anjeun teh sumping ka dieu
betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad. Cakangjeng Nabi daun dipake kahayang ku anjeun. Natlubu kami meminta teh hiji bae kasalamatan jaga di akhirat, di dunia mah walila. Dulur urang, anak urang, incu urang geus mararawat lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat. Ya Allah, teh Kangjeng Nabi, lamun eta nu dipake kahayang siap. Turunlah ayat ieu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Wahai orang Arab, yakin nyata jelas, yakin geus datang ka ranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan ranjeun kabeh. Maksudna min anfusikum teh yani sapagodos pada manusia. Bari apal anjeun kelahiranana, bari apal turunanana, bari apal kahirupan tileletik datang ka umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasulullah min anfusikum sapagodos jeung anjeun. Azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih ma'anitum wahara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh ma'anitum naon anu jadi kamasyakatan ranjeun kabeh, anu jadi kabeng berat anjeun, anu jadi kambung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz. Artina aziz teh berat. Hayang aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan. Hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet. Hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia, diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma'anit. Pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan ketika urang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi. Ketika orang Arab aya kategenahan Kangjeng leuwih tegenah deui. Ketika orang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung. Ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat muslimin muslimat. Ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma'anitum berateun ketika neuleuh umat ngarasa berat teh. Masyaallah. Ngemantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati lain inget ka sorat ummati bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti itu, bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat. Ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan, datang ka ngajembati jembatan Siratal Mustaqim tipoleset teu hayangeun embungeun Kangjeng Nabi berateun Kangjeng Nabi ketika adalah umatna sing gulimpang di neraka jahanam. Ulah datang ka kos kitu Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa. Azizun alaihi ma'anitum. Masyaallah pahara luar biasa. Tayilang ngeunaheun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti eta. Cak Kangjeng Nabi panggihan kaula di mizan, panggihan kaula di jembatan Siratal Mustaqim. Kula nu bakal nyapaatan ke aranjeun kabeh. Geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ke sorga. Iyalah jelema-jelema nu carilaka nya teu ditulungan. Panggihan kula di mizan, panggihan kula di jembatan Siratal Mustaqim. Kula dia azizun alaihi ma'anitum. Ngarasa berat ketika umat mangi ka berat teh. Ulah aya anu teh salamat hiji-hiji acan. Ya Allah, ya Rabb. Iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum. Harisun 'alaikum tur
kaseng serem Kangjeng Nabi karanjeun kabeh anta tadu kenayen menang pituduh karanjeun kabeh anu pohara jadi kamemet anu pohara jadi kahayang anu jadi kepikiran per detik-perdetikna kaseng seremak Kangjeng Nabi teh harisun alaikum karanjeun kabeh khusus urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaksian sepak terjang Kangjeng anu apal turunan Kangjeng anu apal kana diangkat jadi rasulna Kangjeng umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kaseng serem mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh menang pituduh kabeh masyaallah ibankeun ka Allah ibankeun ka kaula sebagai rasul Allah ulah datang ke salah nyimankeun deui penyelamat iwal ti kula cek Kangjeng Nabi nu nuduhkeun bahwa Sang Maha Khalik adalah Allah nu nuduhkeun melalui kaula syariat-syariat nu nuduhkeun melalui kula karena berbagai hakikat kula teh hayang anjeun teh meunang pituduh wabeh ulah hayang keluar tina hidayah harisun alaikum numantak diteruskeun ku ari perjuangan Kangjeng ku para ulama sarua ngabogahan azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum lamun kiai henteu boga harisun alaikum henteu kasar-serem hayang menang pituduh ka mana bae umat teh lewatna leumpangna mengkolna diantep ieu kiai anu bahaya anu pasti anu hararese urang teh ieu teh harisun alaikum kasangserem hayang menang pituduh ulah aya kesalahan di mana aya kesalahan umat teh urang teh sebagai kiai cemburu aduh bake jeung salah eta teh teh yahueun keur gahareupan neraka asli lah bapan urang teh keur dicekelan ku malaikat embun-embunan urang teh wa min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhizun binasiyatiha urang teh keur dicekelan embun-embunan teh ku malaikat sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim mawa urang ka masjid mawa urang ka pengajian sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsu dibawa ke orkes, dibawa ke tempat judi, dibawa ke tempat zidah, dibawa ke tempat mabuk, naudzubillah min dzalik. Itu dibawa ieu teh urang teh. Masya Allah karim. Nah, ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkeun, bunga urang harisun alaikum. Dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum. Dibawa ke tempat benar harisun alaikum. Ketika dibawa ke tempat maksiat, nyeri hati urang ya Allah ya Rabbi teh nyahueun teh. Keur dibawa ka neraka nu sabenerna mah dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh ya Allah ya Rabbi aslina bahkan seperti eta aslina Masya Allah karim urang teh ieu teh henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat dibawa ku malaikat ya Allah ya waful mujrimuna bisimahum bakal kajawan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina kadorakaan jelema patukhadu bin nawasi wal aqdam diseredan buuk-buuk lamun awewe teh mah sat bin nawasi wal aqdam diseredan suku-sukuna dampal-dampal sukuna Masya Allah karim eta teh cek Imam Saroni lain di akhirat di dunia keneh ge sarua keur diseredan bae turapul mujrimuna bisimahum patukhadhu bin nawasi wal aqdam tapi jelema anu bagus mah haripu fi wujuhihim nadratan naim jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan naim cerah ceria dibawa ka pengajian kajian teuing teu dahar heula kuat ngan geus deuleuan jembal kiai loswat cenah cekeuna ieu demo sia kain nadratan naim Masya Allah sakedeung deui salat terus baca Quran wiridan kajahuan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka haripu fi wujuhihim nadratan naim
moal ngahiji jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji sebab naon turapul mujrimuna bisimahum patukhadhu bin nawasi wal aqdam deukeut ka pengajian dasar lain ahli Allah mah ngabur ji deukeut ka masjid teu jauheun tihang masjid kos kumaha teu jauh nya deukeut ka masjid teh antara imahna jeung masjid tapi teu jauh tilok ngitungan tiang masjid nya nama aya pengajian di masjid eta 20-an jeung tihang-tihangna aya 10 berarti nu gaji 10 teh ya tuh kan tak ieu teh maksudna teu kajahoan ku urang bakal jadi ahli surga ahli neraka padahal kajahoan nyingrai di dunia keneh urang ku ari sa mobil haju ngahiji urang jeung camat di mobil urang ngahiji jeung camat deuk naon nu diobrolkeun bingung urang teh teu betah urang deuk ka Bandung pasti datang ka dieu bae ka Tangerang ganti mobil bae nya bapak-bapak kula-kula mah kan henteu teh beda ngobrolna hese tapi pan orang jeung santri deui mah geus sia tinggal nakolan we ngeunaheun deuk ngobrol naon bae kumaha urang mah sacalangapna urang ngeunaheun eta urang sapagodos ngaranna teh tapi urang ngobrol jeung polisi deuk ngobrolkeun naon urang mah ngobrolkeun bintang jang naon bintang urang mah hayu coba hayu ngobrolkeun balok jang naon di mah ge ambal aya balok teu kapake tuh balok teu urang bisa bingung urang ya urusan sekolah nanti jaho urusan tahapan derajat-derajat nanti tuh jaho urang mah diajak ngobrol gelah sepira nu kos kitu babari mah babaringan teu hayang nyaho sebab naon sapira kos kitu jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulana urang sa mobil jeung DPR deuk ngomong naon aya kecuali Ki Fudoli lain deui teh mah nama emang semi nya nama tuh bisa teh mah ngobrol aja mah sebab osok aya bagianana pan perbulan-perbulanana uang jago nyana ge sok ngomong sia jadi DPR ge nang aing goblok sia urang peuting aing ngadoakeun atuh aya na bae ku kucuran sia ka aing saeutik kiai goblok beureun teh mah nya urang teu bisa urang ngobrol jeung DPR teu bisa nyaritakeun perkembangan politik jeung teu bisa ieu deuk nyaritakeun naon ieu deuk nyaritakeun teh misah turaful mujrimuna bisima DPR jeung DPR bangsa ahli neraka PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok aju ka aing teh goblok mana nu benerna heulanana tuh teu bisa urang tapi kan urang ge ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang sabodo ngeunaheun teu ngeunaheun sabodo sia ngaji los teu ngaji los moal cenah mah minggu hareup moal ngaji los terus aing mah nu gaji aing mah jeung anak aing bae rantai ku aing anak aing sia ngaji sia doan jeung aing tuh bal bisa tetap sebab lah sebab nu dideuleu iwal ti Allah hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana memang nang saha ditahan ka DJ nu ditahan nang saha eueuh mere sedekah paling 5.000 dah geus teu kudu mere sedekah geus bawa deui duit sia can sia ka ditulis geus teu kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih aing mah beneran bebeakan ya soal lagi Fudoli teh sok hayang bae nya teu kudu aing mah mulia lain cak sia agung lain cak sia sugih lain cak sia kumaha Allah nu merena beres geus mah tadi lagi aing moal mere teu kudu mere geus beres mah bayar hutang sia bae heulanan kan itu ye majelis kieu 15 miliar leuwih ye ye 15 miliar leuwih ye apa aya duit sia di dieu ya Allah ye sia mah dieu kayuhan ngeunaheun tah gas besok mah nun teu mayar di luar ngajina sia cenah jeung kiai mah jeung tungtungna ieu mah aya nu pangnyeunkeun we ieu mah jelema teu bebeja acan geus aya duit urang kabeh di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar ieu teh beakna ku ari 16 miliar encan anggeus
kan geus menara bakal menara Banten itu tuh encan bangsa 5 miliar deui aja nang di mana kieu deui teh sawa mikiran kain teu kudu mikiran Allah sugih kiai atuh susah aing mah ieu mah lainna naon ieu nek diaritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim kasang serem Kangjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat urang teh ieu teh dituturkeun Kangjeng kumaha Kangjeng teh amr ma'ruf nahi munkar mentek cek Kangjeng Nabi man ra'a munkaran falyughayyir biadi selama lamun ada munkar boga kekuatan silakan melalui kekuatan bila perlu perang wa malam yastati lamun teu bisa fa bilisan ngomong coprak cara kipudoli dibayar ngomong teh dibayar henteu lain dakwah teh pokoknya kitu usaha tuh ieu nu bener sok kasinggung atuh lainnya na bae sia ge sarua ulah atuh urang dibayar teh dibayar ngocoprak we terus bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh tah urang ka pasar kemis mawak salon saudara-saudara sekalian saya datang ke sini untuk minta bantuan jepan goblok atuh suka teh dek dakwah horeganan masjid jan anggeus teh beres sama kos itu ulah dakwah fal yughayyir bil yadi wa malam sati pabilisani wa malam yasat tapi kolbi lamun teu bisa make kolbu urang wa adaful iman pang handap-handapna iman sapeker dipermasalahkeun ribut gede tapi nu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teu dimasalahkeun je padi naon ieu fitnah gede ieu teu kudu dimasalahkeun tasawuf atuh fal yughayyir biadi wani nyana radio tatangga dibantingkeun TV tatangga dibantingkeun ulah aya nu liwat dadana muka nyana ngahenen bae je tadi mah rada gede teh mah tinu imah rada gedean ieu ya goblok kiai goblok gantung kabeh kiai kos kitu ya masa gerberatan eta tah ndek dakwah bener dakwahna namun urang teu kuat fa biqalbi geus bae kuat teh ya Allah ya Rabbi nu di imam hepe siapa lain dakwah pikiran nu di imam betul kan nah iyalah dakwah nu mantep urang dijadikeun kiai ku ari dihormat ku jelema dibule ku jelema diagung-agung ku jelema dibuya-buya di dunia ya di akhirat teh salamet tahun henteuna datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna ku ari mah dikiaikeun ku ari dibuyakeun ku ari dimamakeun tapi di hareupeun Allah sia dibuya-buya teh sia dimama-mama ternyata eta munkarat sia kita ngomong-ngomong acan bahkan hate sia resep sia aing nyaho sia ku aing dikiriman awewe baheno aju sia teu dakwah tuh kan urang mah ya Allah ya Rabb tatangga hajat nanggap orkes aju pan sia diajak kondangan ke bae penting bari deuleu biduan pan sakia goblok pan teh sia di dunia urang dibuya-buya sabaraha murid sia anu ngeririt hiji benda dua harga anu berbeda bisa diantep teu ngomong-ngomong acan dibuya-buya orang di dunia tapi di akhirat ternyata orang diseret patuh khadhu bin nawasi wal aqdam dan orang mikiran kadinya embung orang jadi kiai embung orang jadi kiai teh komoh ju pendopo merek itu pun dibayar paling 1 juta 2 juta ya ada getek yang mau dibayar kos gitu banget anas di akhirat ke neraka di dunia teh kabeli karimun acan enggak tolak kemah pod namun leti kos gitu kan tolak guys pokoknya mah lamun aya nu mere bangsa 10 juta gitu guys sepak habak bobalkeun kabeungetakeun sia ngajakan neraka ka aing sia tambahan
itu beres teh. Tah urang lamun pikiran kaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal. Henteu rek mikiran batur mikiran urang bae. Ieu nahi munkar urang geus datang ka mana ieu? Menurut Allah urang kiai teh bener apa? Henteu urang. Diagung-agung di mulia-mulia aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar. Mentak hayuh bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae geus. Ulah eureun-eureun anu haram ayo ngomong bae geus ditanggap teh ditangkap ngomong bae. Kayak moal ka beli bakal grogol. Kurang teh jalan-jalan teh eureun-eureun. Reman teh sungutna. Ya, itu mah tugas orang. Tapi disesuaikan. Ya, nailah yakin jelas jata datang karanjen kabehan utusan ngaran Muhammad. Eta tati golongan aranjen kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana. Anu azizun alaihi manitum harisun alaikum tinggal bil mu'minina raufur rahim wallahu a'lam.